saha ieu geus nepangkeun Haji Muhyiddin. Ieu meureun ieu anu sok disiarkeun dina film RCTI sakapung main dina film Global TV global lain Global meureun. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasika bibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasika bibi oka boko jauh mentas laut leuweung gunung tapi apel-apel teu bingung cukup kalau dina telepon kuring di Pulau Jawa manena Pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok pia SMS-an jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kanyak di Tanjung Baru ngalintkeun rasa kadeudeuk jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi diraksukan kabaya nambikan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan diraksukan kabaya nambikan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati mojang priangan amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid amma ba'du.
Dararamang sadayana urang Gempol Desa Gempol Kolot ikan hiu Apa tuh? Bawa manisan Alapiu sadayana anu mararanis Ade lagi. ikan hiu mawa blagu gorompol alapiu urang gempol Alah, bisanya pantun ya. ya. Alhamdulillah dina wengi ieu tiasa silaturahmi nyaeta dina raraga walimatul urus ngadahupna nyaeta Cep Tommy Yusuf Hamdani putra bungsuna pangersana Bapak Haji Aceh Sobari rawuh Ibu Hajah Uun Gempol Kolot Karawang anu ngadahup kaneng nyaeta Tutiana STR Keb putri bungsu Bapak Haji Darwin rawuh Ibu Hajah Rohati Songon Subang Sengon. Mudah-mudahan ia kedua mempelai panjang yuswa para gerijki tebih tina balai kalawan mudah-mudahan ia kedua mempelai sing lebet kanu rumah tangga sakinah mawadah warohmah kalawan ayat dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ia panganten teh sing janten ahli masjid nu pamegat anu istri sing janten ahli-ahli masjid sing taat ibadah ke Allah terutami ieu ka si Neng nyaeta Neng Tuti Yana sing janten ibu-ibu majelis taklim pandai siapa boga pamajikan jadi ibu-ibu majelis taklim unggal pada asar bus ngaraji di masjid bari jeung pupujian gitu geuning ngalaguna teh tua muda wajib mengaji kaya miskin tak peduli supaya kita sadari bahwa kita bakal mati nyawa dipunut ku Gusti innalillahi ya geunah teh didengena sora pamajikan berkumanang dina speaker ngan aya tak babaturanana tatanggana teu milu ngaji meureun kaeraan jol gorowok we dina janela. Hari ini saya tidak ikut mengaji karena saya sibuk mau nyuci ompol salaki sabab keur peuting salaki ngompol 3 kali meureun salakina beser nya numatak di dia kudu saling wasiatan ge si AA kasih Neng kudu saling wasiatan bos si Neng kasih AA nya wasiat keur awewe ka salaki keur salaki ka awewe kieu wasiatna awewe ka salaki jagalah hati jangan kau kotori ridhonya istri ridhonya bidadari jagalah hati jangan kau bohongi mahatnya istri harumnya surgawi kalau istri sedang marah hati bapak jadi resah anak-anak salah tingkah rumah tangga tak berkah. Tapi kalau istri senang hati bapak juga tenang anak pun riang gemirang walaupun hutang segudang
sanajan loba hutang aya dipikul bersama bari jeung harmonis kula warga mah teu sieun ku hutang oge bahagia eta wasiat kaum istri ayeuna aya kasiat kaum lalaki jangka awewe jagalah suami jangan kau bohongi ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau selingkuhi marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eukeur pusing pamajikan ulah rungsing sok buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyanung pamajikan kudu ngadukung teu meunang diemung-emung dan nu ngora geus melenung ada inu mora geus ngajenol mah hese kapaksa eta pe kudu tanggung jawab kapaksa amak meureun mitohana bijil ti jero dapur mata bari jeung istighfar bari kitu geuning istighfar teh astagfirullah loba bayareun astagfirullah loba tutupeun astagfirullah loba bayareun astagfirullah loba tutupeun aya naon cenah Gusti Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Jang. Saha ieu geus nepangkeun Haji Muhyiddin. Ieu meureun ieu. Anu sok disiarkeun dina film RCTI. Sakapeung main dina film Globlog TV. Global lain Globlog meureun. Ai subuh masuk kuliah subuh dino Indosiar tausiah jeung mamah ledeh mamah dedeh sakapeung main sinetron dina Ajab dina MM Tret TV lain MM Tret MMC bade ka mana Jang Haji teh Haji 2 kali Jang hiji tawis haji parantos 2 kali naon oleh-oleh di Mekah bahasana nah kumaha bahasa di Mekah nya bahasa Arab di Mekah mah bahasa Arab Jang yo ku hebat-hebatna di Mekah budak umur 5 tahun geus jararago kana bahasa Arab nya heueuh atuh sarua jeung di dieu ge 5 tahun 4 tahun geus bisa ngomong Sunda da urang Sunda itu urang Arabnya bahasa Arab cing hiji tanah tiasa karena bahasa Arab bade naros naon ai bahasa Arab na angka hiji wahid bahasa Arab na angka 2 isnen bahasa Arab na ti seuleuh kasusukan 3 jubar gitu mah di mana-mana kan 3 jubar gitu mah hiji 2 ti seuleuh kasusukan kumaha pi Arabeunana wahid si isnen 3 jubar eta jadi kalimat alusna teh bahasa Arab na kopeah ai bahasa Arab mah kudu dikurokeun kudu make mahroj jeung hol-holak kurokeun nya ngarasiga Arabna cing naon ai bahasa Arab na kopeah wadahulu kopeah teh wadahulu ai bahasa Arab na budak ceurik ya pelakun budak ceurik ya pelahun jadi jempe bahasa Arabna lampu Aladin bahasa Arabna samak al-katibah wah lekoh ieu bahasa Arabna
kalender menak bahasa Arabna buah-buahan alpukat. Nah kapan awalan bahasa Arabna nu maot almarhum. Bahasa Arabna tukang tengel algojo. Bahasa Arabna parabot dapur aluminium. Nya teu Panci seeng urnya segala rupa. biasa ngaji lain ge haji 2 kali teu bisa ngaji mah cing pangejakeun cobi Heja-heja. alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sok baca Jakarta. Lain Jakarta abata oh beda masjid menjang sarua wae macam mana di mana-mana ke teu masjid mana teu mana maca gumantung ka masjid. Alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin ps un sok anturkeun an in un oh beda sajadah meureun la ilaha illallah. Nu mana-mana ke sajadah mah bebas dan penting haji mah kapinteran akiu urang cok jim jabar ja jim jrj jim ps ju jin dan jun salah wae sia sugan aing haji ti tanah suci ti tanah longsor mundur